Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kamila sebagai pembimbing literasi di SDN Bojong Nangka. Dengan ayeuna abdi bade mempresentasikan buku anu tos dibaca ku abdi anu judulna Sikabayan. Tantangan anu kedah dipidamel ku abdi dina sasi Juni nyaeta ngadongeng dina bahasa Sunda. Dongeng ku abdi dicanak nyaeta Sikabayan, judulna Sikabayan. Penulisna M. Rizky, jumlah halamanna 20 halaman. Penerbitna Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sikabayan. Sikabayan salah sahiji dongeng asal Jawa Barat. Carita Sikabayan mangrupa carita rakyat anu dicaritakeun kulisan jeung kasohor di luar Jawa Barat. Carita Sikabayan ngandung manfaat pikeun urang sarerea, pikaseurieun tingkah lakuna nu dilalakonkeun ku Sikabayan. Sikabayan minangka hiji jalma anu males, tapi manehna teh boga pamikiran anu cerdas. Dina tiap aya masalah manehna pasti boga jalan kaluarna pikeun nuntaskeun eta masalah. Sikabayan ngala buah nangka. Dina hiji poe pagawean Sikabayan sapopoena teh ngan sare wae. Manehna sare dina bale-bale nu aya di hareupeun imahna. Sarena nepi ka nyegrek, nepi ka denge ka imah ku Nyi Iteung anu keur sasapu. Ceuk Nyi Iteung, dasar si ngedul, jam sakieu masih sare keneh. Ti mimiti kawin nepikeun ka deungeut ieu. Pagaweanna teh eueuh robahna ngan sare jeung sare meuni males pisan. Iteung kabeneran keur hamil. Manehna hayang nangka. Manehna buru-buru nyamperkeun ka Sikabayan bari ngaguya-guya. Kabayan, kudang geus beurang ieu teh. Lain sare wae. Sikabayan ngagunem bari meletetkeun panonna. Naon Iteung? Akang teh tuluh keneh. Ceuk si Iteung ngaguya-guya di Sikabayan bari nu rada tarik. Kabayan, buru gerah hudang. Iteung hayang nangka. Nya ke ku akang dipangneangankeun, tapi tong ayeuna akang tuluh keneh. Iteung ngambek, antukna Iteung lumpat ka imah emak. Mak, ieu gerak kalakuan Sikabayan, pagawean teh ngan sare we jeung sare. Abi teh hayang nangka, ceuk emak. Nah, ari Sikabayan, pagawean teh ngan sare jeung sare. Iteung jeung emak antukna buru-buru nyamperkeun Sikabayan. Ceuk emak, "Hei Kabayan, dasar kebluk kudang." Emak ngagorowo. Sikabayan malah ngajawab, "Naon ari emak? Isuk-isuk keneh geus gogorowokan." "Yeuh, gerah hudang. Iteung hayang nangka. Iteung teh keunyiram," ceuk Sikabayan bari maletetkeun panonna. "Nya engke." Ku Kabayan dipangneangankeun. "Lain engke," ceuk emak teh bari ngagorowo. "Buru ayeuna geura neangan nangka." Kabayan buru-buru hudang bari ngagisik panonna sabab manehna tuluh keneh. Terus manehna leumpang bari sasampoyongan da tuluh keneh. Kabayan terus leumpang, manehna sabab sajajalan mikir. Nya Kabayan teh keur samanehna sejalan mikir nya Nyi Iteung teh keur hamil, karunya hayang nangka, urang neangan nangka. Terus we Sikabayan teh leumpang bari luak liuk, manehna neangan tangkal nangka. Sajajalan manehna nginget-nginget di mana aya tangkal nangka. Teu kungsila manehna inget yen di sisi walungan aya tangkal nangka. Tangkal nangka eta teh anu bogana nyaeta Nyi Endit jeung Pak Endit. Terus Kabayan nepi ka kebon anu aya tangkal nangka. Manehna luak liuk, sugan we eueuh anu bogana. Pas ditingali
aya pandit eker nyarabutan jukut. Terus we si kabayan teh asup ka kebon eta. Manehna terus lempang kukulingan di kebon eta, neangan nangka anu geus asak jeung bari gede. Terus manehna ngeplok nangka, pluk tah ieu mah nangka teh geus asak ceuk si kabayan. Terus we kabayan teh neangan deui, sugan we aya nangka anu leuwih gede jeung asak. Pluk tah ieu mah nangka teh geus asak ceuk si kabayan. Jaba gede beda seungitna oge. Terus si kabayan naik bari mau bedog. Antukna si nangka nu geus asak teh di ala bari make bedog. Terus nangka eta taraklak dupluk di sadana nangka teh. Terus si kabayan luak lieu bisa aya anu boga kebon asup. Pas ditingali aya pandit rek asup ke kebon eta. Si kabayan mikir, kumaha carana supaya ieu nangka teu kapanggih kudu boga kebon. Luak lieu si kabayan, terus manehna ningali ka tukangan kebon pek aya sisi walungan. Si kabayan, ieu mah si nangka teh kudu dipalidkeun, ceuk si kabayan bari ngomong. Nangka maneh teh da geus kolot, geus asak, jung balik sorangan, ceuk si kabayan. Terus si kabayan malidkeun nangka lalaunan sabab sieun kanyahoan kudu boga tangkal nangka. Teu kungsi lila Nyi Endit ningali si kabayan, ceuk Nyi Endit, "Kabayan keur naon maneh?" "Boa rek maok nya." Jawab si kabayan, "Maok naon Nyai? Katingali kitu mawa naon ari abi?" Ceuk si kabayan jawabna bari ngageter. Nyi Endit ningali, tapi bener si kabayan teu mawa nanaon. Terus we si kabayan teh gura-giru balik bari nyebut kieu kanu boga eta kebon. "Dadah Nyai, dasar si borokokok," ceuk Nyi Endit. Kakolot teh ngomong kitu. Terus we si kabayan teh lumpat da bisi kaburu beunang ku Nyi Endit. Terus manehna lempang. Geus sababaraha waktu lempang, manehna init balik ka imahna. Pas ditingali Nyi Iteung jeung si emak keur ngadagoan manehna. Ceuk Nyi Iteung, "Tuh si kabayan geus datang." Nyi Iteung nanya ka si kabayan, "Akang, mana nangka teh?" "Aya Nyai, gede malahan mah geus asak." Ceuk Nyi Iteung nanyakeun deui, "Mana nangkana? Tadi teh ku akang teh geus ditah balik siheula dan nangka teh geus kolot jaba asak." Ceuk mak ngajawab, "Dasar nu bodoh, maknya nangka bisa balik sorangan, nangka teh boga suku kitu." Ceuk si emak, "Ari emak, apa nangka teh geus kolot, pasti bisa balik sorangan." Ceuk si kabayan, "Dasar si borokokok," ceuk si emak. Terus we si emak Iteung jeung si kabayan init ka hiji walungan. Erek neangan nangka anu dipalidkeun ku si kabayan. Geus luak liuk si kabayan tapi nangka eta teh can aya wae. Teu kungsi lila aya Pak RT ngaliwat. Ceuk Pak RT nanyakeun, "Keur naraon kabayan cicing di sisi walungan?" Ceuk si kabayan jawabna teh, "Keur neangan nangka tadi nu dipalidkeun ku kuring." Ari ceuk Pak RT teh, "Nangka ieu lain. Tadi teh ningali di sisi walungan ngambang. Terus we dicokot." Ceuk si kabayan, "Tah bener eta nangka kuring." Pas keur ngarobrol kitu, terus aya Nyi Endit ngalewat jeung Pak Endit. Ceuk Nyi Endit, "Aya naon?" "Ieu aya nangka Nyai." Ceuk Nyi Endit teh, "Kabayan, meureun maneh teh maling nangka. Naon ari Nyai? Naon kitu akang bisa maling nangka? Naon cirina?" "Eta nangka kuring, nangka gede. Nangka eta teh dipiara, diceboran, dipupukan, jeung seungitna ge apal ari nangka piaraan sorangan mah."
Cek Nyi Iteung, aduh akan masuk merah-merah kolot nangka teh menang mau si kabayan jempe da rumasa. Terus we Nyi Endit ngomong kieu, ayeuna mah urang bawa we si kabayan teh ka istana jeung ka polisi sabab manehna mau nangka. Nyi Endit ceurik sabab Nyi Endit karunyaeun ka si kabayan. Ceuk Nyi Endit, tong dibawa ka istana ka polisi. Si kabayan mah teu salah, anu salah mah Iteung, sabab Iteung nu hayang nangka teh. Nyi Endit mikir, Nyi Endit karunyaeun sabab anu nyirama lamun aya kahayang teh kudu diturutkeun. Ceuk Nyi Endit, naha atuh ari hayang nangka mah lain bebejakan Nyai. Ceuk Nyi Endit, tah Nyi Endit teh ayeuna mah mung disebut wae jelema pedit jeung jelema anu tara barang bere. Nyi Endit teh ayeuna mah hayang ngarobah jadi Nyi Endit anu bageun jeung berehan. Tah ieu nangka teh tope jang kabayan jeung Iteung. Untukna Iteung seuri sabab nangka geus dibikeun ka manehna. Terus nangka teh dipura ku sarerea. Pas teu sirila nangka geus beak. Terus we si kabayan mak jeung Nyai baralik ka imahna. Karek gerek diuk mak geus ceurik ngagorowok. Dasar si porokokok si kabayan ari boga nangka teh teu mere. Ceuk si kabayan jawabna, mak anu meakeun nangka mah itu si Abah jeung Nyi Iteung. Dasar si borokokok ari aya kasalahan mah nempukeun we ka Abah jeung ka Nyai. Mak ceurikna beuki tarik sabab teu kabagian nangka. Dugi ka dieu carita si kabayan hayang nangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.